sana pegangan ieu mah keur ngabahas sifat arhamar rahimin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jelema anu sakelas urang nu tukang maksiat ge ku Gusti Allah teh dirizikian. Dibere kanikmatan we. Padahal lamun ngitung pantes mah da geus teu pantes atuh. Geus teu pantes teh karena da urang mah loba teu ngaguguna. Lebut pamajikan teu ngabuka salaki gugur geuningan nafkah. Ibaratna mah meureun urang da geus pantes, geus meujeuhna teu dirizikian ku Gusti Allah ge tinggal kumaha tuh ayeuna tinggal tobat beureunan ge. Rubah meureun kalakuan teh supaya beureunan dirizikian deui Pak. Mun dina pamajikanna supaya urang dinafkahan deui teh kumaha berarti urang kudu ngarubah ya. Ayeuna mah jadi awewe anu taat misalnya gitu. Tah urang ge meureun kitu saeutik ka Gusti Allah teh. Lain ieu mah terus we teu ngagugu. Nyangke teh kan aya tahapanana di papatahan wah saya teh ngagugu keneh ku aing tuh di halangan gitu nya di rezeki teh geus naon tuh mun sempit rezekina teh. Emeureun eta tina sabab naon heuh teu ngagugun orang teh pan Gusti Allah mah teu kitu nya. Gusti Allah mah teu kitu. Gusti Allah mah ya arhamar rahimin. Anu doraka siga urang ge dirizikian we. Doraka anu urang siga urang ge dibere kanikmatan. Tah eta naon sifat arhamar rahimin Gusti Allah Subhanahu